Ieu teh urang teh masak lauk guys, tapi teuing lauk naonnya ngaranna ieu nu apal teu lauk naon ieu. Ciga nama calon peda ningnya nu peda sok dijieun ku urang japuh meureunnya nu kitu meureunnan. Bumbu nama standar we urang make bumbu instan tapi sambalna rada beda urangnya make sambal asem itu seger pisan guys asli nangeunah. Lain namanya zaman teh geus bener-bener edan piraku maca berita urang guys budak TK diperkosa ku budak SD kelas 3 geranya tiluan deui aduh Gusti urang kuat asa sedih pisan eta ngadenge eta berita tah eta kurangna edukasi teh nya edukasi seksual teh di urang teh lain kuna naon tong dianggap tabu wae guys nu kitu teh nya. Kuduna di era digital kieu mah geus asup kana kurikulum sakola nu kitu teh da penting cek urang mah guys. Soalna geus beda aya nama zamananya jiga lain zaman urang baheula, urang mah baheula kelas 3 SD nya ololeh hokeneh we kitu teh nyaho naon. Sagede kitu teh urang masih kena nyoo taneuh anyang-anyangan naon atuh paling oge gatrik bancakan nya naon deui baheula mah. Matak aya nama paur budak ulin di luar teh nya lain kuna naon. Heuh sieun naon eueur-eueur mah aya nama usum penculik geuning nu kararitu meni kalau bakal hariwang pokona mah aya nama jadi kolot teh.